Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka 34 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anu ka 34. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Dasar licik, ilaing bakal nanggung akibatna wilis biru. Ceuk Raden Wulung alias si mata malaikat kukulutus, sok sanajan manehna geus paham kana kajadian anu baris datang. Barang jeung kajadian harita kalangkang hideung anu kaluar ti jero tanduk, kiwari geus nangtung naluhur batu guha bari sidakep. Wilis tetelah bener si laing geus sakongkol jeung si jantra. Kamanakeun Nimas Ratih? Sok jawab, kamanakeun Nimas Ratih? Sakali deui Raden Wulung ngagerung ambek bari nyapukeun leungeunna ka hareup. Sajurus kekuatan hebat datang narajang ngaguruh ngaburantakeun batu anu dipake nangtung ku Ki Jantra jeung Wilis Biru. Babat culuk. Sapada harita kayaan di hareupeun guha ngadadak jadi poek ku kandalna kekebul hideung akibat hancurna batu-batu gede. Sedengkeun Wilis Biru beungeutna jadi hideung katutupan ku kekebul, jajantungna jadi ngilu ratu. Cacakan mun kekebul geus bersih mah pasti beungeutna bakal katempo pias kolenyas. Tapi najan kitu hatena rada regreg oge kusabab ayana Ki Jantra di sagigireunana. Wilis Biru, mana Nyimas Ratih? Gancang kaluargeun atawa si laing bakal hanjakal. Si mata malaikat ngagorowo, tapi anu nembalanana harita malah Ki Jantra. Mata malaikat, kaluarkeun heula kujang emas keur tukeurna.
lamun Nimas Rati hayang dibikeun sok kaluarkeun Kujang Emas. Bangsat ilain jantra. Ngaguruhna amarah Ki Jantra geus teu kaampeuh deui. Waktu ngadenge omongan kitu ti Wulung Bingar. Kalayan dibarung ku amarah ngabubulak. Ki Jantra ngagajreng bari nyabatkeun iteuk saktina. Bat hus. Iteuk si Balagadama pating saleber narajang. Wut. Si mata malaikat rikat nyingcet. Atuh plos. Panarajang iteuk Ki Jantra ngan ukur liwat ka tempat kosong. Sedengkeun si Wulung Bingar gentak ngayakeun serangan balesan anu kawila ngabahayakeun jiwa lawan. Hiya, puputa. Jarig-jarig. Ki Jantra mundur bari ngajarig-jig. Waktu nampanan serangan balesan anu jadi lawan. Malah saking ku hebatna tenaga inti lapisan Wulung Bingar. Suku Ki Jantra nepi ka mebes samat memuncangan. Bangsat. Kurang ngajar. Ya, Ki Jantra gentak nojal bari ngagorobok. Sedengkeun iteukna ngagempur leuwih gencar. Wut bubuh trak celebet. Teu nyangka serangan nu sakitu gencarna ti Ki Jantra teh beunang diatahkeun dina waktu anu singkat. Ki Jantra teu mampu ngabendung panarajang balesan Wulung Bingar nu ngagempur tanpa ampun. Akhirna Ki Jantra rubuh bari gegerungan. Nempo kayan kitu Wilis Biru teu cicingeun, manehna gentak luncat narajang. Hut bet. 5 ramona nu geus robah jadi sakuat besi nyurubuk rek ngapedol dadana Wulung Bingar. 5 ramo Wilis Biru nyamber nyawa. 5 ramo Wilis nyamber nyawa kitu eta jurus ngaranna anu kakoncara di tatar para Jawara. Haritama saurang oge tacan aya nu mampu nandingan kakuatan racun saktina 5 ramo Wilis nyamber nyawa. Wut. Cahaya biru anu angker mungkus 5 ramo Wilis Biru. Narajang pabaur jeung panasna hawa racun anu siap ngabudalkeun jeroan dada. Butras. Kulit dada si mata malaikat kasisit ku 5 kuku Wilis Biru. Cer. Sapada harita getih hideung langsung ngaberebei mancer maseuhan dada Wulung Bingar. Dibarung ku ngaluarkeun haseup bau bangke. Sakabeh jalan getihna ngadadak beku saking ku ganas-ganasna jurus sakti Wilis Biru. Tetela kadigdayaan silai teu sagede beja anu aya di tatar Pasundan deuleu. Gerarasakeun ya kumaha perihna malakal maut nyabut nyawa silai Wulung Bingar. Kitu sesumbarna Wilis Biru dumeh geus ngarasa yakin si mata malaikat pasti bakal palastra. Tapi kejadian anu teu disangka-sangka kasaksian pisan hareupeun matana kumaha digdayana si mata malaikat. Harita waktu racun ganas ampir maragatkeun nyawana, Raden Wulung Bingar gentak ngaluarkeun ajian sapasang mata malaikat. Dadak sakala tina 2 matana kaluar cahaya bodas ngabarasat mungkus awakna. Wush. Sapada harita hawa murni ngadorong kekuatan racun Wilis nyamber nyawa. Didorong dipaksa keluar tina jero urat-uratna. Srat. Ngan ukur sakedeung Raden Wulung Bingar kiwari geus jag-jag deui. Barang nempo kayaan kitu beungeut Wilis Biru ngaradak sepapias eueuh getihan. Dirina teu nyangka sacongobuk oge bakal narima kanyataan anu teu pernah asup dina logikana. Sabot keur kitu, hush, ajian sapasang malaikat narajang lir kilat tanpa bisa disingkahan deui. Cabron. Goak. Wilis Biru ngagoak akibat kahantem ku ganasna ajian lawan. Sabagian kulit dagingna nyeng celekan. Tapi
Najan kitu si Wilis Biru kaburu keneh kabur disusul ku Ki Jantra tukang ngeunana. Curela celeng les. Heulang bodas hiber manceran. Sorana ngelik ibarat sora soang anu gandeng disadati tadi mula. Sorana ngelik pating selendep nasla selamega nyaliara kana daun ceuli mata katorekan kadengena. Wirah mana ngarembet nepi ka saurang pamuda anu keur jongjon lempang di jero leuweung Sapta Manggala. Pamuda ieu tayalian Damar Anting anu kabeneran nempo ka pelebah heulang nu aya di Mega Malang. Lengkah Damar Anting ngarandeg pelebah hiji tempat anu rada luhur. Bari naringakeun heulang bodas anu suat seot di awang-awang. Sakadapan uteukna inget keamanat nu jadi guruna nyatana eyang Siralodra. Yen dirina kudu maluruh si mata malaikat sangkan bisa manggihan laratan anu jadi ramana. Sedengkeun pikeun ciri-cirina nyaeta di satiap kehadiranana dibarengan ku ayana heulang bodas. Sanggeus aya kana sawatara waktuna heulang bodas nyirorot kahandapkeun ngalayang muru ka tengah leuweung. Kasempatan eta digunakeun ku Damar Anting pikeun nuturkeun sangkan nyaho di mana eunteupna eta heulang bodas. Curela celeng. Tep. Harita Damar Anting jojorelatan napakan pucuk-pucuk dangdaunan tatangkalan. Kaceturkeun harita Raden Wulung Bingar sanggeus dua musuhna kabur. Manehna langsung muru ka jero guha. Maksudna pikeun ngayakinkeun aya atawa eueuhna Nyi Ratih anu kungsi dijangjikeun ku Wilis Biru. Sok sanajan kayaan di jero guha poek mongkleng, tapi ku kasaktian matana manehna bisa nempo unggal popojok rohangan. Kabeh dipariksa, kabeh dititenan, eueuh nu kaliwat. Tapi sanggeus dipariksa keukeuh nu diteanganana teu kapanggih. Kajadian eta nimbulkeun kajengkel pikeun Wulung Bingar. Kusabab manehna geus ngarasa ditipu diheureuikeun ku si Wilis Biru. Amarahna ngabuncah, komo deui ari ras ingat ka Ki Jantra. Teu karasa dampaleungeunna pating kertek ngeupeul nu akhirna di luar kasadaran pereupna diteunggeulkeun kana dingding guha. Hiu jebrod riang burulu. Jero guha harita keneh langsung ngagedebru ngaburulu longsor. Sedangkeun Raden Wulung Bingar rikat ngablesat nuju kaluarkeun. Sajorelat Wulung Bingar geus aya di luareun guha. Sedangkeun heulang bodas nu tadi nyirorot kiwari euntreub kana tak-takna bari disada. Nu saterusna Raden Wulung Bingar ngaleos ninggalkeun guha Wilis. Bari dina kayan ku Ciwahate. Dasar nasib nu can kuduna ditepungkeun jeung amanat nu jadi guruna. Harita Damar Anting nu karek hol ka guha Wilis teu kaparengan patepung jeung heulang bodas anu geus eueuh kabur indit jeung jungjunanana si mata malaikat. Nu kasampak ku Damar Anting harita ngan ukur kurut ruruntuhan batu jeung guha anu geus katutupan ku longsor. Renghap napas Damar Anting rada ngarahu. Dumehan jakal udaganana teu kungsi kapanggih. Leungeunna ngagarowan tungtung irung anu teu ateul bari diuk naluhur tangkal kai anu malang. Hawar-hawar barang jeung hiliwirna angin. Damar Anting ngadenge sora awewe anu menta tulung. Atuh puguh harita Damar Anting meuni curinghat. Manehna buru-buru nyamperkeun ka palebah sora anu datangna ti palebah guha anu geus kaurugan. Lengkahna rada ngeteyep bari ngadedengikeun sora anu beuki lila, sora meta tulungna teh beuki atra. Tapi sanggeus lengkahna nepi ka palebah beungeut guha, dumadakan sora teh ngadadak leungit. Damar Anting
waspada kawas kita anana dilipat gandakeun dumeh bisi aya bancang pakewuh anu ngabongohan. Tepati lila sora awewe teh aya deui tapi beuki rada jero. Sedengkeun Damar Anting keur mikir kumaha carana sangkan bisa mubus asup ka jero guha anu geus runtuh. Kuna lurina harita Damar Anting luncat kana luhur batu gede, curelat jeleng. Ayaku dikersakeun, Damar Anting nempok sesela kosong anu kaapit di antara dua batu. Kalayan teloba mikir panjang deui, Damar Anting ngageserkeun batu nu sakitu gedena jiga nu enteng naker. Seret kolosor. Nu saterusna sanggeus muka mah mainna langsung asup norobos poekna guha nuturkeun sora ka popojok belah kenca. Najan poek tapi kulobana supa lumar nu jenuk na sisi guha cukup nulungan pikeun nyaangan sok sanajan remeng-remeng. Duk hiji sora nyurigakeun kadenge disada anu ngagedoran dinding guha. Harita Damar Anting ngadeketkeun ceulina. Sanggeus ngarasa yakin yen sajeroeunana aya rohangan rahasia. Damar Anting langsung ngacejekeun dampal sukuna. Cebrod kedebruk. Sapada harita dinding guha langsung dobol amburadul. Sanggeus kayanana jelas na ari brete katempo ku Damar Anting. Aya saurang awewe anu pikawatireun anu keur ngaringkuk dina handapeun batu. Punten, anu keur ngaringkuk dina dipan tina batu. Sateka pola Damar Anting ngayakinkeun diri jeung hate yen nu katempo harita bener-bener saurang manusia. Caangna supa lumar seutik gedena ngabantu matana nyidik-nyidik ka eta awewe anu papakeana geus kalotor, buukna gimbal teu kaurus. Nya kitu deui beungeutna anu pinuh ku kakabul. Sakali deui kadenge ku Damar Anting sora launna menta tulung eta awewe. Sanggeus yakin kitu mah teu talangke deui ngan regeyeng we eta awewe teh dipayang dibawa keluar ti eta guha. Sanggeus diecageun Damar Anting teh langsung nanya kusabab katempona si awewe teh kaciri bangun anu lungse. Beungeutna katempo alum mere ciciren yen kahirupanana geus menang cocoba anu luar biasa beratna. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi. Damar Anting harita langsung ngaleos. Maksudna rek neangan kalapa pikeun di arah caina. Tepati lila Damar Anting geus balik deui bari mawa buah kalapa hejo anu geus menang meseh. Nu saterusna eta kalapa teh dibikeun sangkan gewat diinum. Leguk. Cai kalapa anu karasana seger jeung amis teh ngan ukur sabaraha kaling ngaleguk ge langsung erep. Manfaatna gancang nyaliara kana sakujur awak jeung aliran getih anu ngaradak jadi cenghar deui. Hatur nuhun pangersa, hatur nuhun. Wirena tos kersa nulungan. Kumaha teuing mun taya salira. Boa-boa kami teh moal nepi ka isuk umur. Ceuk eta awewe nganuhunkeun ka Damar Anting ku sora nu semu ngageter. Sami-sami simkuring oge ngaraos sugema. Tapi punten bade tumaros pami salira nyai jenengan teh saha sareng kunaon atuh aya di jero guha anu kaurugan kieu. Panjang lalakona mah nepangkeun abdi nilam hanum kawit ti Kadipaten Banjaran garwana nu katilu ti Adipati Sena. Sakedapan mah Damar Anting ngarasa heran kusabab manehna ngarasa teu ngarti jeung teu nyaho di mana atuh Kadipaten Banjaran. Komodi sanggeus ngadenge yen eta awewe nu aya di hareupeunna teh
seorang istri gegeden anu ngaran Adipati Sena. Pangtuna meureun Adipati Sena teh seorang menak. Tapi kunaon eta pamajikanana aya di tempat hara-haraeun kitu di tengah leuweung. Teu karasa Damar Anting ngagarwan tungtung irungna anu teu gateul. Nu saterusna pok nyarita deui. Ke. Punten dia punten. Pami Banjaran teh di mana Nyai? Da abdi mah jujur we teu terang. Sareng ari caroge Nyai ka mana dugi katega ngantunkeun Nyai di jero guha. Nyi Nilam Hanum harita tungkul bari carinakna. Bibirna nu ipis katempo ngageter nahan piceurikeun anu geus ngagayot. Jero dadana motah nahan rasa kasedih nu taya papadana. Damar Anting surti karena naon rupa anu geus kaalaman ku Nilam Hanum. Anu mata manehna teu teruskeun deui pertanyaanana, malah mah Damar Anting gancang ngabaledogeun omongan kanu sejen. Nyai, langkung sae atuh. Ayeuna mah mangga we geura ngaso heula. Bilih bade bebersih heula atuh mangga karesan. Pali lebak aya saung sareng pancuran. Ulah hariwang abdi mah da moal ngintip. Ceuk Damar Anting bari nuduhkeun ka palebah saung jeung pancuran anu memang ayana handapeun guha wilis pisan. Hatur nuhun Kang kana kasayanana. Abdi mah percanten ka Akang. Pasti Akang sanes jalmi jahat. Tapi punten, da abdi mah sieun Kang. Sieun ka handapna, kumaha atunya Kang? Daek teu daek, Damar Anting kudu nganter Nilam Hanum ka pancuran anu memang cara neom jabala leueur ku lumut anu narapal dina cadas hejo. Ongkoh eueuh di jalan iwal ti kudu ngelehan. Kusabab Nilam Hanum geus pasti menta dianter. Kitu. Resiko jadi jawara kasep mah pamiarsa seperti Ki Agus Jago. Gancangna carita Nilam Hanum geus rengse bebersihna. Salira jeung raraina nu tadina kalotor ku kakebul teh kiwari geus bersih deui. Kulitna nu hideung santen sarupa jeung buuk nu hideung meles ngarumbai kekelebetan katiup ku angin. Mun imut dua lisung pipi marangan nambah-nambah kamanisanana. Papakeana nu dijieun tina bahan sutra sanajan geus layu sekar tapi tetep nandakeun dia Nilam Hanum bener-bener saurang istri gegeden ti kadipaten. Pikeun Damar Anting rada kasima oge sagebragan mah dumeh ngarasa pangling tapi untungna manehna langsung inget ka Garini. Kang, sakali deui abdi ngahaturkeun nuhun kana kasayan Akang. Sareng deui punten ieu mah abdi teh bade merdih deui tanagi ka Akang manawi Akang kersa. Ceuk Nilam Hanum bari teu waleh tungkul nyaritana hareupeun Damar Anting. Teu sawios-wios da sakedahna ari silih tulungan mah Nyi Mas. Sareng sakintena ari nu kadada kaduga mah mangga ku abdi bade diusahakeun. Kunaon kitu? Bade minang saraya naon? Bade merdih tanagi nu kumaha? Abdi teh bade nyuhunkeun dijajabkeun Kang ka Kadipaten Banjaran. Danya kitu, boh kieu oge masih keneh garwana Adipati sok sanaos dina kanyatana nama ngaraos kasiksa batin abdi teh Kang. Sareng sering kenging panyiksa kumargi Adipati Sena mah teu kaup ningal awe geulis sok langsung we janten nyandung jaba sok dipaksa dipirusa Kang. Nah leres gitu. Tapi kunaon atuh Nyai kersa dipigarwa ku Adipati Sena? Damar Anting nanyana dibarung ku rasa hate anu ngilu watir. Sedangkeun Nilam Hanum harita terus nyaritakeun kajadianana. Kieu Kang, kieu sasakalana mah pangna abdi tiasa janten garwana Adipati Sena.
numutkeun kebiasaanana unggal sasih ka tiap pilemburan. Adipati Sena sok mindang milari para wanoja, sok ngotek-tak kulawargi anu tos kagungan parawan demi nganteur hawa nafsuna kanggo dijadikeun selir atanapi istri simpenan. Adipati Sena teu paduli sok sanajan kenging panolakan, tapi kilang kitu oge teu aya anu wantueun ari kedah ngalawan mah. Danya eta lamun wani ngalawan tungtungna pasti diroga hala ku para prajuritna. Sami sareng nasib abdi harita anu dipaksa kedah ngiring ka kadipaten. Pamiti kersa pun Rama sareng pun Biang nyawana tos pasti kaancam, kitu manawi Kang. Kekerotna Damar Anting barang ngadenge katerangan kitu ti Nilam Hanum. Getihna ngadadak ngagolak dumeh ngarasa ngilu ijid ku ayana sifat Adipati Sena anu jiga kitu anu teu nyatria. Oh, mangga atuh ari kitu mah. Mung pami teu kaabotan mah manawi Nyai kersa nyarioskeun kumaha jujutanana dugi ka Nyimas, dugi ka aya di ieu tempat. Sareng kunaon hoyong uih deui ka kadipaten padahal masok kenging panyiksa. Kunaon sanggeus nenangkeun diri, Damar Anting nyobaan nanyakeun deui dumeh ngarasa panasaran kumaha carita nu sabenerna. Ongkoh ayeuna mah katempona kayaan Nilam Hanum geus leuwih tenang tibatan tadi. Panginten pariyogina mah abi teh bade nyuhunkeun dipirak wae Kang, datos teu sanggem. Ongkoh ti kapungkur oge hate mah da teu rido dipigarwa ku Adipati Sena teh. Pami teu kapaksa-paksa teh mah moal cadu mungkuk pabarituk haram dempak pabalatak. Mung nya kitu kumargi teh dipilihan daripada pun Rama sareng pun Biang janten korban kabiadabanana. Nya kapaksa abdi ngelehan Kang. Kutan teh kitunya jika kumaha teuing galakna Adipati Sena. Tapi kunaon atuh Nyai dugi ka aya di ieu tempat? Damar Anting nanya deui dumeh pertanyaanna can kajawab kabeh. Mangga Kang, ku abdi bade dicarioskeun. Sabaraha sasih kapengker Adipati Sena kasumpingan tamu nu sapertos mah kieu jujutanana Kang. Harita Nyimas Nilam Hanum nyaritakeun, ceuk Nyimas Nilam Hanum poe anu ka-14 dina mangsa purnama keur moncorong buleud sampurna. Adipati Sena alias si Adipati anu aya di wilayah Banjaran kiduleun Nusa Kambang kadatangan tamu saurang jawara anu ngaran Wilis Biru. Ari pikeun Adipati Sena mah geus teu aneh kusabab Wilis Biru sok datang ka kadipaten dina enggoning narik upeti ti para adipati anu kakuasaanana aya di wilayah kidul. Tapi peuting harita mah Wilis Biru datangna lain rek menta upeti, tapi kalah menta nu jadi garwana nyaeta Nimas Kancanawungu. Amarah Adipati Sena sapada harita langsung ngabubulak dumeh ngarasa disapirakeun jeung ngarasa nu jadi garwana teh direken barang anu sangeunahna bisa dipenta. Adipati Sena jelas nolak atah-atah sok sanajan nya baheula Nimas Kancanawungu hasil ngarebut ti Bayu Setra ku jalan nginjem leungeun Ki Jantra. Tapi keheulaanan ari kudu dibikeun ka Wilis Biru mah. Duanana bentrok. Atuh kariwuhan ieu nimbulkeun kagemparan di gedong kadipaten. Dina akhirna para prajurit ngilu ngepung Wilis Biru, tapi nya kitu. Dumasar kana kasaktian Wilis Biru, sok sanajan dirina dikepung ku puluhan prajurit. Tapi hiji oge eueuh anu mampuh nandinganana. Puluhan prajurit ngagaloler mandi getih ka asup Adipati Sena anu geus teu walakaya ngabebengkang pinuh ku tatu. Kagok asong
harita pikeun Wilis Biru nah hatena geus buleud rek mateni Adipati Sena. Lima ramona anu nyodok sakuat besi narajang rek ngaroga hala eusi beuteung Adipati Sena. Tapi niatna ngadak teu kabat kusabab Nilam Hanum kaburu datang ngahalangan. Sakolepat uteuk Wilis Biru jadi robah paniatanana nu tadina rek mawa nimas kancana wungu barang nempo awewe mencrang di hareupeunana ngarada kabengbat make hayang ngiwat Nilam Hanum. Na uteuk Wilis Biru anu licik keun wae cenah masalah Jangji jeung Wulung Bingar mah manehna rek menta bantuan ka Ki Jantra pikeun yang hareupanana. Kalayan teu loba mikir panjang deui harita Wilis Biru mawa Nilam Hanum dibawa ka Guha Wilis. Nu saterusna musababna Wilis Biru nepi ka boga janji jeung si mata malaikat. Di antarana nalika 2 purnama katukang samemeh kajadian Rajapati di Katipaten Banjaran. Wilis Biru kungsi tarung jeung Raden Wulung. Gara-gara paniatanana ngadabah kahormatan saurang wanoja anakna Lurah Juma digagalkeun. Wilis Biru anu teu mampu nandingan kadigjayaan Wulung Bingar. Akhirna nyerah bongkokan bari ngajangjikeun yen manehna sanggup mawa Nyi Ratih anu penting nyawana salamet. Wilis Biru paham yen si mata malaikat mika hayang ka Nyi Ratih anu matak manehna nyanggupan sok sanajan dina kanyataanana manehna nyieun reka perdaya sangkan Ki Jantra daekeun nungguan di Guha Wilis ku jalan nyieun carita palsu ngeunaan si mata malaikat nu siap sadia masrahkeun kujang emas asal Nyi Ratih jadi tukeurna. Tapi dina nalika Nyimas Nilam keur daria ngajelaskeun nah atuh keur kitu ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.